Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yatasawwaru ayyuhibahu syai'un wa huwa al-wahidu laisa ma'ahu syai'un. Kaifa yatasawwaru ayyuhibahu syai'un wa huwa allati adhara kulla syai'in. Kaifa yatasawwaru ayyuhibahu syai'un wa huwa allati adhara fi kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru ayyuhibahu syai'un wa huwa allati adhara fi kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru ayyuhibahu syai'un wa huwa allati dhahiruhu qabla wujudi kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru ayyuhibahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'in. Dina hikmah anu tatacan bahwa rek kumaha urang bisa boga hate anu caang sedengkeun gambaran-gambaran dunia masih aya dina hate urang. Jadi moal bisa hate bercahaya, bersinar hate caang lamun mah dunia masih keneh aya dina hate. Ari boga mah terjadi masalah. Nu jadi masalah mah ketika geus jadi keinginan, geus resep, geus cinta kana dunia. Rek kumaha urang bisa leumpang ka Allah sedengkeun urang masih terbelenggu katalian pun nuturkeun hawa nafsu. Maka ieu perkara teh anu bakal ngahijab, ngahalangan, anu jadi dinding penghalang antara urang jeung Allah, sehingga hijab ieu lah anu ngakibatkeun urang teu bisa manggihkeun Allah. Tapi kade hari Allah mah teu bisa kapanggih ku panca indra. Panca indra teh lima. Paningali, panon, tuluy pendengaran, penciuman, pengraba, ngerasa. Allah mah moal kapanggih ku panca indra. Tapi engke bakal karasa. Maka di dieu musonif ngagambarkeun sababaraha mengungkapkeun keanehan pikeun jalma-jalma anu kahijab dirina dina manggihkeun Allah. Coba ieu gambaranna. Gambaran kaji kaifa yatasawwaru ayyuhibahu syai'un wa huwa allati adhara kulla syai'in. Rek kumaha kahijab diri urang jeung Allah sedengkeun wa huwa allati adharu kulla syai'in, sedengkeun Allah teh anu ngadohirkeun kana sakabeh perkara. Rek kumaha urang teu bisa manggihkeun Allah sedengkeun sakabeh makhluk eta diayatkeun ku Allah. Rek kumaha urang teu bisa manggihkeun Allah sedengkeun urangna oge diayatkeun ku Allah. Tah teh ungkapan musonif anu ngagambarkeun sesuatu keheranan ka jelema-jelema anu memang teu bisa manggihkeun dirina ka Allah, kahijab ka Allah.
sebenarnya itu kata-kata memang sebenarnya tekudu kahijab. Dan sabab namun katingali kurang eta teh kabeh menang Allah. Urang ningali bumi diciptakeun ku Allah. Urang ningali langit diciptakeun ku Allah. Urang ge aya hirup dalam dunya urang ge diciptakeun ku Allah. Aya matahari, aya tatangkalan, aya hewan jeung sakabeh perkara salian ti Allah. Eta teh Allah anu ngadengkeun, maka rek kumaha urang teu bisa mengikeun Allah sedengkeun sakabeh perkara ge ku Allah diayakeun. Kaifa yatasawwaru ayyuzibu syarra wa huwa la yadhuru fi kulli syai'. Rek kumaha kahijab urang, kumaha gambaranana cek basa mah teu kaharti lamun misalna urang kahijab diri urang jeung Allah sedengkeun Allah teh aya dina sakabeh perkara. Tadi ieu kata-katana ieu lamun dicerna logika bahasana rek kumaha urang kahijab ku Allah sedengkeun Allah teh aya dina sakabeh perkara. Kita bisa ngabak berarti Allah teh loba. Da sabab perkara itu sesuatu di dieu loba. Pan urang ngicipna dikicipkeun ku Allah. Ngobrolna ku Allah, leumpangna ku Allah. Sakabeh nu terjadi dalam dunia kabeh atas takdir kudrat iradat Allah. Maka setiap kejadian teh kita ngagambarkeun Allah anu jadi eksekutorna. Anu ngagerakeun ge Allah. Bahkan urang ge digerakkeun ku Allah. Maka kaifa yatasawwaru ayyuzibu wa huwa la yadhuru fi kulli syai'. Rek kumaha urang kahalangan diri urang jeung Allah sedengkeun Allah aya di dasar perkara. Lamun eueuh ilmuna Allah, lamun eueuh kudratna Allah, lamun eueuh iradatna Allah, ieu moal aya bilang da sakabeh perkara dikudrat diiradatkeun ku Allah sedengkeun kudrat iradat teh eta teh sifat Allah. Geringna, sehatna, beungharna, miskinna, banjirna, hujanna, peutingna, beurangna, nu resepen, tersepen, nu ngabenci, nu ngacinta ka urang, kabeh eta meunang Allah. Wa huwa doharu fi kulli syai'. Allah anu ngayakeunna. Da moal aya hiji takdir kecuali eta meunang Allah. Lamun urang nyebutkeun bahwa aya kejadian tuluy kejadian eta lain meunang Allah, hukumna kafir, murtad eta. Ieu mah lain meunang Allah, ieu salah maneh, salah si eta gara-gara kieu, gara-gara kitu lamun teu kieu, lamun teu kieu baheula teu kieu mun nembak kieu. Pada syariatna urang memang berbicara seperti itu, tapi pada hakikatnya ini kejadian kecuali kabeh meunang Allah. Jelema ditiupkeun ruhna ketika jelema aya di kandungan selama 4 bulan. Jadi 4 bulan di kandungan ditiupkeun ruh. Tadi teh dituliskeun kabeh. Ieu teh kawinna jeung saha? Awena orang budakna sabaraha. Padahal biasna sabaraha. Tuluy minumna ke biak sabaraha. Tuluy ke mana jeung beunghar teu miskin. Geus kabeh dituliskeun eta teh. Sanu nyieun kituna Allah. Sehingga kejadian karana pankurang teh Allah anu ngadengeurkeunna mata teu kahati urang kahijab jeung Allah sedengkeun dina sakabeh perkara Allah teh aya. Kudrat iradatna Allah teh aya di dinya. Sedengkeun nu ngaboan sifat kudrat iradat teh saha? Allah. Kaifa yatasawwaru
ayu sebusan wahwala dari qabla wujud kullu sayyid rek kumaha urang kahijab di Allah sedengkeun Allah aya samana sakabeh perkara same bumi diciptakeun same langit diciptakeun same aya sakabeh makhluk Allah geus aya kaya tasawra sebusan wahwa adhar min kulli sayyid rek kumaha urang kahijab diri urang jeung Allah sedengkeun Allah leuwih dohir leuwih jelas ayana tibatan sakabeh perkara. Kaya payata sora yuzibausan wa huwa al-wahidul ladzi laisa mausya'un. Kumaha kagambarkeun urang kahijab diri urang jeung Allah sedengkeun Allah al-wahid anu kagungan sifat al-wahid sorangan. Allah dilaya samu seun eueuh anu ngabarkeun ka Allah. Kaya payata sawaru ayuzi bau seun wa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Rek kumaha kaharti rek kumaha kagambarna urang kahijab jeung Allah sedengkeun Allah leuwih deukeut ka urang tibatan sakabeh perkara. Padina keterangan saja bahwa Allah teh leuwih deukeut tibatan uratna di urang. Deket nanti urat leher deket kaya payat tasawra zibahu syai'un walau lahu makana wujudu kula syai'in rek kumaha kagambar kahijab aya nu ngahijab hiji perkara sedengkeun moal aya sakabeh perkara mah Allah kaya teh gambaran-gambaran musoni anu ngungkapkeun kata-katana bahwa teu kahati jelema kudu kahijab teu bisa manggihkeun Allah tapi dina faktana mah justru leuwih kae ge urang teh can bisa manggihkeun Allah can bisa ngarasakeun ayana Allah ieu leutik urang diajarkeun meme sakola SD wujud idam bako naon arti sifat wujud teh aya Allah tapi teu karasa keberadaan gambaran lamun disana jelema gawe tuluy manehna gawe bosna teh teu aya sehingga manehna gawena teh sakahayang dawuh bos ieu gawena sakahayang nyase santai teu serius ngan ketika manehna gawe tuluy haya bosna ditukangeunana ningalikeun manehana merhatikeun manehana sahingga manehana gawena jadi serius ya. Jadi mencek urang mah mulih sebut salting mah salting ku bos nu asalna terlaya-laya ya oh datang bos langsung gawe teh serius bener-bener nah yang serius sabab ngarasakeun dirina ditinggali ku bos ngarasakeun keberadaan bosna sehingga robah nu asalna gawena laya-laya jadi serius tah jelema teh Allah teh aya tapi ketika datangna parentah Allah salat puasa ngajing sajaban teu karasa tah keberadaan Allah sehingga dina ibadat teh padahal leutik orang diajarkan ieu bilangnya siapa penciptanya Allah. Allah menciptakan kita, menciptakan lautan, menciptakan gunung, apa yang diciptakan Allah. Tapi itu pikain can bisa karasakeun bahwa Allah kaya. Geus buku ari teh karasakeun sifat-sifatna mah. Maka pikeun supaya orang bisa ngarasakeun keberadaan Allah ieu butuh nu ngaranna guru walaupun orang dibaca teh kayak paya tasawuf kayak seun tetep lamun misalna urang teu boga guru mah rek nepi ka ira oge moal kapanggih keberadaan Allah teh guru nu kumaha nu pasti ieu guruna kudu guru rohani
Sabab guru teh pernah dijelaskan kalau barangkali aya guru ngan salkur guru syariat, aya guru rohani plus syariat. Kamu syaratnya berarti ngajelaskeun non bahasana teh pambatalan wudu, menyerahkan hadis, menyeritakan ayat-ayat Allah, menyeritakan lah bangsa padilah pada eta guru-guru syariat. Lamun guru rohani beda, guru rohani mah itu bisa mana ngadidik nu asalna sok hampak-hampakan ditambah-tambahkan. Nu asalna ieu jelema teh boga panyakit sombong jadi teu sombong. Nu asalna ieu jelema teh boga panyakit ria jadi teu ria. Nu asalna ieu jelema teh sok babere emosian jadi teu emosian. Dididik ku guru, saguna guru rohani. Nu asalna maena di dina diledek dikucil saja ban nyeri teh dididik ku guruna dipikeun ka dihina dicaci ku mate teu ngambek biasa. Masalah mana anak sok ngambek ka jelema ngambek ieu mah teu dididik ku guruna ka ngambek ke mana mah teu ngambek. Dididik ku guruna. Nyata guru rohani. Ngan hanjakana aya ngaran guru rohani mah hese diteangkeun. Esek jika nangan jarum di leuweung bari situasi keuting poe ulurang nangan jarum esek jarang kadeteksi esek kadeteksina kadang di luar mun ningali tampilan luar kadang teu kabaca guru rohani tangke lewat guru rohani ilah didikan age khusus. Kadang aya anu didikan teh dina puasa, aya anu didikan teh kana teh sagala rupa. Dan cuma didikan teh khusus. Jadi lamun misalna aya jelema dididik khusus ku guru rohani itu biasana tugas-tugasnya khusus. Beda jeung jelema biasa. Jadi memang menang bimbingan langsung ku guruna setiap lekana itu diarah ke. Ayana mana anak kudu kieu teh datang di namanya mana kudu kieu terus sesuai instruksi guruna. Rohani. Aya teh jarang kadeteksi. Ngan dijelaskeun teh ku gurani eta dididik 4 perkara. Jelaskan hakikat ya kan ai syariat itu hakikat marifat kan jelema anu bisa manggihkeun keberadaan Allah teh eta jelema anu marifat aya marifat fil afal mun tadi ngajelaskeun ieu bumi langit gunung urang digerakkeun kolong eta marifat afal geus karasa aya ge marifat sifat. Jadi ketika Allah teh Ar-Rahman, Allah teh Ar-Rahim, karasa bageurna Allah. Urang maksiat, urang poho ka Allah, kadang ninggalkeun salat, kadang teu puasa, kadang urang teh maksiat ninggalkeun. Teu saketika Allah nureunkeun kana rezekina tetep we panu teu dibere sehat Allah. Anggap Allah teh mere dahar ka urang. Anggap Allah teh mere napas ka urang, anggap Allah teh wijina ngirup di muka bumi walaupun situasi urang aya dina kaayaan maksiat tah karasa rahmanna Allah. Lamun misalnya sakabeh jelema mun jelema ngalakukeun hiji, ngalakukeun 1000 kebaikan. Bahkan lamun jelema nyieun 1.000.000 kebaikan, maka 1.000.000 kebaikan eta bakal leungit ku hiji kaburukan di pandangan jelema. Contoh ya, urang loba kebaikanana. Ya. Loba halusna. Tuluy aya we kacacadan hiji kacacadan. Maka kacacadan hiji ieu diharapkeun bakal beak kabeh. Ya. Dan jelema loba ningali gorengna. Padahal mun ditinggali kan alusna loba. Misalnya alusnya 88 tuluy goreng hiji, itu jelema leuwih peka kana gorengna. Di batang kana hadena. Nu hadena mah jarang katingali.
pada kebaikan loba sedangkan kagarana hiji tah watak jelema mah ya watak asli jelema itu jarang ngali kebaikan tetep kan katanya hiji kagorangan saya hiji kagoran ieu ngahapus kana 88 kebaikan tadi beda jeung Allah mari Allah andai jelema ngeun 1000 keburukan andai jelema ngeun 1.000.000 keburukan bahkan andai jelema saumur hirupna dina kayan kamaksiatan ya bedegong ka Allah ibadah ka Allah namun akhir hayatna mana tobat Allah bener-bener tobat tulus tobat ka Allah diterima tobat maka 1.000.000 keburukan eta bakal dihapus hiji kebaikan eta Allah urang yang 1.000.000 keburukan ya maksiat kagalupa tobat ka Allah sing bener we dengan hiji kebaikan tobat bener maka keburukan sakutu lobana selama 20 tahun dipohokeun ku Allah mah nu diinget teh hiji kebaikan beda jeung jelema 1000 kebaikan tetep aya we katinggali kageur hiji eta teh katanya teh goreng kalian halus tah dia bisa nampak ohnya bener Allah mah Ar-Rahim Allah mah Ar-Rahman bagus Allah tibatan jeung makhluk tah engke marifat sifat kalau mustarasakan hati tak syariat toriko tangke aya hanu teh ngaranna teh pokok toriko ajaran apa yang toriko dua rukun torek karekat bahasa ieu mah toriko mun bahasa Sunda mah bahasana teh tarekat nya tarekat hiji pan tarekat pan kudu opat ya lamun misalnya orang hayang bisa menemukan Allah maka tarekat pokok ini paling pokok ya nu paling mendasar ya hiji ulah loba sarek eta jadi sarana saeutik euy mah we deur di Sugam sore jauh mangikeun Allah jadi saeutik sarek bahkan taruh guru mah 3 jam sarek teh ngahit teh sapi bahkan Imam Syafi'i mah sarek 4 jam selama 24 jam teh 4 jam dipakai sarek ana orang itu lamun urang sapoe 24 jam sarek sabaraha jam dina sapoe saeutik tah rukun tarekat pertama nyata ulah loba teh sarek kaduana ulah loba teh ngobrol Duna ulah loba dahar kaopatna ulah loba nguku jeung jelema bahasa ieu ulah teh ulah nah kene di kudu tetang nya golongan dididik bahkan aya didikan khusus ana pertanyaanna kunaon jika ngabedakeun ieu mah didikan khusus ieu mah teu aya guru anu malah ningali dohir batin jadi mun urang paham percuma rohani ngalus-ngalus dohir ngalus-ngalus eta aya katingal rohana putih mah anggap katingal aya guru anu mah ningalina batin jerokna atek bahasa ieu mah teu kudu bahkan aya ulama menjelaskan kalau mah kudu nya guru rohani sabab lamun urang geus kelas nanti jamak ge bakal pangkrok jika kieu urang teh aya sakola SMP kira-kira sakola SMP aya guru namanya tolong pikiran asal urang lulus SDG pasti nek SMP ke SMP geus aya guru lah. Tapi biasanya jelema lamun misalnya bahasanya tahapan rohaninya ya nanti TK lewat itu udah otomatis bakal pamplok di SD. Pasti teh
Dulu SD nya mana sekolah bener seret lulus naik kelas kelas 2 kelas 4 genep. Tah kan lulus dulu kelas genep eta otomatis bakal pamrok jeung dulu SMP. Kayak jadi dia kuliah SMP. Kalau mau SMP na kelas 1 kelas 2 lulus, kayak dia otomatis bakal pamrok jeung dulu SMA. Tah guru rohani gitu teh. Ketika aya mendatang itu guru teh ningali hatana masing-masing. Toyo masih kena kelas ieu, kelas ieu katingali. Si rohani teh. Tah lamun misalna kating wah ieu mah kelasna geus meujeuna ieu. Di kelas ieu mah sehingga manehna meunangkeun tah didikan khusus. Didikan khusus. Saur katingali. Tajang urang ge nya saur lepas saur bahuci sajabana Allah asal hati urang gede insyaallah kita bakal dapetin suatu saat. Da kadang aya kieu ya geus aya guru rohani teh geus aya ada teh bahkan sering urang pikirkan cuma memang kadang teh naon teh bahasa rohani masih kena bawah sehingga mana teu bisa ngedeteksi bahwa dirinya adalah guru rohani. Jadi misalnya orang yang gaul ini jelema ya, yang jelema sering ngobrol dan ya kan memang lantaran memang hati orang dijabal batuin ya, sehingga mana tidak bisa mengikat bahwa barang yang mana ternyata guru rohani tidak deteksi. Sabab hijabnya. Hari mau tadi manu di khusus, khusus. Eta mana yang tidak deteksi? Oh, iya guru rohani. Sabab hatinya mulai terbuka. Tangke nate si guru rohani eta bakal mungkin secara itu mah karomah mantap namun di sana aya guru rohani ya lamun tingkatna aulia para wali namun aya guru nanti murid ikan ketika murid Arab itu kadang gurunya mungkin karomah supaya mana yakin bahwa orang guru rohani. Tapi lah berarti sombong lain, justru kalau masih mana-mana supaya mana terus saya belajar. Ya, sirlah kisah-kisahnya. Jadi kisah ini memang mana-mana ragu kayak guru lah, bagaimana segala guru rohani, pada kia. Nah, seketika guru yang mungkin kalau mana, saya katakan, ya kadang lain sampai 2 kali katanya. Jadi mana mah setiap kita mungkin katingali kalau mana ngaji mah batu mah katingali nanti kue tahu tah murid punya tah katingali nanti saya yakin tah urang ge bahasana lamun misalna urang hayang marifat ka Allah hayang marifat geus kenal hirup teh hayang marifat teh urang ge semua jadi hati marifat. Di antara ciri marifat itu dihina dilede kumake rasanya itu marifat bebas marifat mah bebas hati punya nyeri marifat rek dihina sugan rek dicaci sugan rek diobrolkeun rek digibah rek difitnah itu siapa ternyata tekaraskan naon mudah-mudahan rek dibere miskin, rek dibere lapar, rek dibere gering, itu situasi hati nanti dunia kayak damai. Kan ramai gitu kan, indah. Gening bisa gitu, nya bisa. Ayah kira laki bawa kayak jawa, pada mana tuh buka duit, pada mana lapar, pada kayak tuh buka udut, kedip yang kamu indah karena itu gambar. Benar tidak? Benar tidak bro? Ini rencana kita dalam masakan di Al-Mutohar tahun baru. Nah ini sekolahan orang Purwakarta Pasifik. Ya kan beres masa 10 tahun nanti pengusaha. Dari dalam rumah takdir masing-masing di dalamnya KB jajanan KB
serta kalau mah marek teh supaya urang teh jadi abdina Allah. Kamu jadi tukang dagang, jadi tukang dagang ahli ibadah, jadi polisi jujur, bagi-bagi kalau jadi presiden jujur, jadi hansip, jadi hansip jujur, bagi masing-masing. Kabeh ditakdir. Lamun kabeh ditakdirkeun kabeh di tukang parkir, nomor mun kabeh takdir tukang bakso, saeueut. Jadi jelema teh takdirnya kita tulis. Ngan menjadi permasalahan mana anak merankeun anak bahasa ieu mah dunya teh pampisan juara kan berperan sebagai ieu penting mah peranna sih bener we melanggar masyarakat Allah. Tukang dagang jadi masalah. Aya wali tukang dagang. Jadi pengusaha jadi masalah. Aya wali tukang usaha. Jadi presiden jadi masalah. Aya aulia waliullah jadi presiden. Ya. Jadi pemulung sampah kok mau bahasa menceritakan nya pemulung sampah waliullah. Naik di kiai mau kayak loba pisan contohna. Jadi waliullah ya. Yang penting marek di mana dipetakeunna urang kudu sing privat. Jadi ari bahasa teh beda kata beda iya gitu. Jadi masalah mah kabeh sing marifat. Tangke kudu dididik guru hadis sehingga bisa manggih ke amal kahimnya. Kan kudu dididik. Biasana kudu puasa, kudu ieu. Cuma tadi teh manggihkeun guru rohani teh kaitna hese sulit ngadeteksina. Sulit. Ngan cuma dina kitab-kitab aya coretanana, aya ciri-cirina. Namun dina dohirna mah guru rohani mah moal mungkin manehna batal. Jadi guru rohani mah manehna dawa. Jadi ciri di antara ciri wali itu mana dawa. Jadi moal aya wali teh dawa. Ya misalnya orang boga wudu dulu batal orang wudu deui, ya orang mah wudu deui teh yang jadi wali itu jauh. Ya, jadi di antara wali Allah itu guru rohani di antaranya itu mana dawa. Jadi mana mah lamun batal teh batal deui itu teh di antara cirinya tah. Dulu kaduana manehna moal mungkin ngelakukeun mulina syariat kuat syariat teh. Mau mungkin mainnya bersentuhan lain mahram mual. Jadi lamun salaman ge mainnya mah kadang mungkin lain mahram mah bungeun tah. Mungkin awet teh jarak jauh we. Bungeun salaman ge awet. Masa apa lain mahram. Jadi di antara Quran itu di antara cirina ningali jelema anu dididikna biasana. Kadang jelema sakumba bedegongna ya, bahkan seorang pembunuh bahkan pemabuk sajabana eta jadi bener-bener alim ibadah lewat didikan manehna. Jadi aya pembunuh mana sabunuh 20 km kudu pamret rohani didik mah salat teh masyaallah ngaji wae salat teh itu pembunuh mobilna eureun kabeh eureun. Eta di antara ini. Cuma lamun misalnya itu mah esek ada teksina. Ngajak uramanya ngadoa wae kalau mudah-mudahan urang sing pangkeun hidup rohani. Jadi guru rohani itu anu didikna teh masalah rohanina, masalah hatena. Masalah hatena. Karena Nabi sering nyarita, keberapa anu mantap sampai dina hirup mah goreng hate. Goreng ate goreng apa goreng ate? Ate goreng. Goreng ate mana udah? Ya. Ini goreng ate,
Sudah orang mah dihinakeun ku batu nyeri dan hatana alus mah dihinakeun mah nyeri. Atuh kanjeng Rasul teh pan dihina, "Oi ulah nutur ka Muhammad ge." Kanjeng Rasul mah teh nyeri. Teh nyeri tetep we dibere dok urang lamun dihina kieu. Kanjeng Rasul mah dihinakeun ku kieu. Angger. Jeung kanjeng Rasul salat di cituan udah dulu geuring. Langsung kan langsung naon kasana teh kalongok. Orang mah cigana mengurangi ngaji atau sholat atau di mana turun jadi buat pulang turun jadi teh gering kumaha mau aja masalah sama banget aku ngeri nah ai guru rohani mah itu ngadidik teh rohani na aten sehingga masalah babar nyerahkan dirina dengkina sumpahna yang ieu di Indonesia ketika nah cara nama tadi teh ya keguruannya ya tugas kayak didikan pikir tuh memang tahna dan tahna nah statistik itu bisa iya kayak perubahan misalnya nyapa dan kamar mah guru non ngajikirkeun babarna pikir la ilaha illallah kalimatul haqqul mubin. Kita dibaca 100 kali maka 100-nya ditambah Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'il amin. Yang supaya ulah hijab dari urang jeung Allah. Kalau jelasna kesimpulanna lamun misal urang hayang mukakeun kana hijab-hijab urang antara urang Allah maka kudu boga guru rohani orang yang makrifat mengenal Allah maka kudu boga guru anu makrifat babarian guru cara hubungan cara nyerahan kalau misalnya babar nyeratan lain guru rohani memang lain misal pun guru makan lari kamu bisa babar kasihungan kananya jadi guru rohani mau babar kasihungan kasihung saat ini pasti kan guru rohani mau guru rohani nggak ubah ngomong kita kan pasti lagi guru rohani lain pangan nggak ubah pangan kita berarti aja hati ayah kacang goreng dah hati halus tuh mau lagi bang yang pangan dibagi hati goreng ayah goreng mah selalu ningali nonte bahasa nonte positif nak positif namun mau batur goreng ya misalnya ayah diantara ciri goreng itu bisa mana kabatur goreng pasti mereka nyanyi titik alusan di mana dan ayah di rumah si mah kelakuan goreng kieu tapi hiji kealusan eta dibahas kemana walaupun itu mah alusna kieu dibahas kemana nu sabar mana ku hatana goreng ngeun misalnya teh misalnya si teh kelakuan koret kieu ngan cuma aya alusna non alusna teh daek ngaji jadi lamun aya sejuta keburukan terus satu kebaikan guru orang itu selalu memandang satu kebaikannya dan kali kagurannya beda aja nu hatana goreng mah pas tadi loba kahadiranna aya hiji kagorenganna lukan hiji kagorenganna sama hatana goreng ya jadi antara guruannya gitu kan ilmu orang yang guruannya tinggal guruan kira-kira kepunungan yang berjalan teh kasinggung berarti pasti kan diulangi. Rasa itu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.